Astagfirullahaladzim. Barudak, ayo maneh kenalan. Wah, kieu lah jawa teh. Apa lu kepikiran? Kieu. Dokumentasi, jangan lupa dokumentasi. Yo, dangukeun kumaraneh barudak. Ulah ti omongin wae maneh teh. Di situ apal viral teh nu kumaha? Tuh di Jalan Baros aya pabrik kantong viral. Terus ya mah mending jeung bubar. Sok berada yuk we diharap dari lalajon maaf kepada pemirsa ada kesalahan teknis. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Anak-anak, Ya bu. dengekeun kumaha rek kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Naon marane teh baru teuing. Ulah ngapak gede nangan punten tilu. Anu ngarasa bodoh, nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh, nangtung. Tah, itu dir alus. Tadi ibu nitah nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abdi mah karunya we ka ibu. Abdi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh, Din? Barudak, Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Aku akan merebeja sama kalian tentang kesakitan hidup dengan emosi yang buta tentang cinta dan murka seperti buah yang mengalir. Kenapa harus aku yang selalu menjadi bahan olokan? Sekalian saja jadi bahan bangunan biar kalian bisa kuliah. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku selalu dicurigai. Aku bertamu ke rumah orang, dibangsatkeun. Aku ngetrekan awewe di jalan, dicopetkeun. Aku ke Indomar, dituturkeun kasir. Marukankeun urang rek maok. Nya, da emangnya bener urang mah beget sisaeun. Aku mengeluh dengan semua ini. Aku ngelamar kerja, teu ditarima. Pajarkeun orang tatoan. Please deh dulu bet. Ini mah bukan tato, ini mah tapak budung. Hayang usaha sorangan, ngan bunga modal 7 gope. Iku sana kenak muyur. Terus mun geus jadi bangkong, ini kumakeun. Lek daek kitu mah dar bangkong. Kiraku atuh Aku sudah hampir sayang abang, sudah terlambat datang bulan.
Alif. Kamu mau ngapain tadi sih? Aku cuma mau bilang, aku hamil, Dri. Hah? Hamil? Yang bener ah? Terus? Urusannya sama aku apa? Aku hamil anak kamu. Masa anak Mang Abad? Anakmu, rai murid aku kalau noge. Kok anak aku sih? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Gak usah ngimpi. Aku gak punya anak sama kamu. Udah, kamu urus hidup kamu sendiri. Gak usah ganggu lagi hidup aku, oke? Finally, he found what he was looking for. Kunaon aya maneh para saya bari jeung ceurik sagala eta awewe anu sakitu damflana anu sakitu rompokna mun bisa mah ku sia teh laminating nu kieu mah meh awet toh ieu teh puguh-puguh eta minta tanggung jawab ngalgan henteu urang mah aduh yang geus rek dibawa we ku ami rek dijadikeun pamajikan belegug sia mah nu kieu mah keur ngeunahna bisa terpercaya sok tanya kentuh ke Mang Abad atau ke Om Johnny geus teu kudu bangga tinggal melakungkul eta mah geus anak pamitnya rek dibawa ieu ku ane gara-gara sepon Compreng digoyang masih ku dengar kelip bintang nun jauh di sana sayu ku dengar melodi cinta kopi ABC saruntuy 10.000 cari aja gak
Aing bayangan teh dangdut anjing di panggung teh. Barang seroga di anjing wayang. Anjing aing hanes geus mabok. Aing geus pelayan. Geus tarik aing beak 3 botol. Geuning aya awe geus. Dengan pertama aku berjumpa. Tanya sugan we ek beunang ku urang. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam, Neng, cuang kenalan yuk. Mangga, Neng, ari namina saha? Nami Abi Putri, Oh, Putri. Palingan atuh jiga Putri Bidarti. Naon, Bidarti teh? Bidadari pujaneri hati. Saai, mah. Neng capek tuh. Capek kunaon atuh, Capek jadi gelis. Saai, mah. Cantik-cantik, kasih sayang, coba aku sadar. Ngeri, di depan asik, di belakang munafik. Banyakin mah duit, bukan bacot. Sedap. Ateh badannya rios. Semerena ateh suka kan Neng. Pas tadi ninggal Neng mimiti teh. Jalani we heula atuh, Jadi abdi ditarimanya Neng. Insya Allah, Cihuy, diterima euy. Nyantos atuh, Neng pamit ulangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Neng, waalaikumsalam.
Hanya we atuh, kan mana sesama juri. Salah lu nih. Di mana? Di wetan, di kidul, di kaler, di kulon. Sok, helon. Juri pada melangkah herian dukikeun kacilakan di kampung di kota pokona di mana-mana. Ah, haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum Pak Kiai. Abdi teh hoyong diajar bener. Abdi teh hoyong jadi jelema bener, anu gaduh tuntunan, anu gaduh ilmu, anu apal salah jeung benerna Pak Kiai. Heueuh atuh jang syukur. Sok atuh ayeuna mah sing jadi jalma anu berguna. Meh teu hayuh wae dipandang sebelah mata ku kabeh jalma. Ti ayeuna maneh kretegkeun nah hate buktikeun bahwa omongan nu geus nyarikeun hate maneh jadikeun motivasi jang jalan kesuksesan maneh. Sekian dari kami Karang Taruna Perkasa RW 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, tepuk tangan yang meriah. Ya, sekian dan terima kasih. Inilah penampilan dari awal sampai akhir. Inilah akhirnya. Kabaret Karang Taruna Perkasa. Kade itu. Dan selanjutnya ya, untuk selanjutnya itu foto bersama dulu ya, bersama ketua dan RT RW semuanya. Mari kita ucapkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan kata-kata. Dan untuk selanjutnya yaitu foto bersama dan melakukan video pendek untuk mengucapkan selamat hari jadi
jadi ya. Selamat Hari Dirgahayu Republik Indonesia yang Kami segenap keluarga besar Karang Taruna Perkasa RW 10 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Indonesia! 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 Terima kasih.